minta lagu humanear cu pikiran pibalikeun bingung mobil can beunang delejang sok cu wararaan ujang laras wa ingat kainung budak mangkuk di lemur ucu laras pisan wa balik ka dia kakang silain gitu ya ngeunah ya Solayong amuing ngadakeun kerentas hati ngabogaan cinta-cinta saraksana merenah wa maksud hayang seni Sunda anu tadi kakang silain gitu ya singkil cenah mangcis Inang utaralena kelar kasenian Sunda Bawaning urang sabangsa naon cenah luak liuk urang alhamdulillah banayagan petinggi geus jarara di anjing paingan ceuk dina agama anjing teh haram najis mugolodoh disebutna oge jelas atuh eta mah eta najis anjing cenah kudu dikumah ku 7 cai jeung 7 taneuh kakara bersih dina wujud urang tapi si lain geus nganyerikeun hate aing cai naon taneuh naon nu bisa ngabersihan kana kanyerian aing di maneh kunaon cenah Kang Cil bersihkeunana
nyeri hati atuh aing tingali aing nepi ka beureum beungeut aing bakat ku era deuleu. Tadi lagi beureum. Naon aya ka? Si Dewala ngarengkenek di kenangan pak tung prak. Beri kuat ka paralak eta kenang. Bapak aing di kenangan ngarengkenek naha ari datang dewek pak tung pelos. Berwak ping sini nu berwak mah Akang nyeri hate Oh. pedah kenang dikeplos oh hampura we atuh sakitu mah heureuy we atuh atuh urang teh pan atuh geus teh jiga deui jeung urang teh ini seperjuangan nya atuh hampura we da geus biasa ciri khas orang timur adalah sopan santun ramah tamah DP handap asyur tawaduk geuleuh kunaon ge wah kunaon siling nepi ka eta dewek ngarengkenek kenang dikeplos-keplos nya atuh heureuy we kitu mah hampura atuh akang bujur aing geus meroweng tinggal nyipratkeun geuleuh Tong amak-amakan akang ah. pemerintah sabi lagu Bapak cenah eta teh. Bapak Semar bapak dewek minta lagu nya lain jelema begitu mah Semar mah lain jelema robot coba eta kakolot anu ngomong kieu ning robot aya kawalat akang pilih cenah ujang goreng patut cenah aya katulah urang sia paingan jeung dalang eta Semar nah kumaha kitu cek dalang Semar yawinang no wayang kuncung kamerkaan aya kawalat kitu kakolot jeung aya lo mun teu silu Semar ngijauan tah Doraka akang ah. sidik Semar rakati aing mata kirup nawe kemajuan ge jadi itu anak dorakati kolot eueuh Semar teh dorakati aing ti anak mata kirup nawe kemajuan ge pondeke akang nu dorakati kolot batur rumah ka anak teh nganang-nang aneng-neng ngablang-blang ngableung-bleung mamelikeun Honda Beat mio ieu mah ka anak teh alah sepot tong sakola sieuing mah angon kebo muning ku sia udah akangna bedegong geus lahun muning ku sia bedegong akangna teu urang diwaras kasar kolot gitu lah ninggalkeun Bang Baluh kanu jadi anaknya batur mah kanu jadi anak teh nganang-nang aneng-neng ngablang-blang ngableung-bleung ieu mah pajarkeun teh aspal cenah saha jeung teh ka dieu sia puas naon ka dieu carekan ka nyawa ka dieu sia nek cai heula geus nongton coba sia balesan majakeun teh ka dorong mobil nyir euy maju diciduhan euy untung kana beungeut lamun kana tiang listrik geuleuh direk naon aing ti tadi sia ngajentul dia kunyuk sugan teh doma Pak RT keur depa coba ngareken doma ka aing kunyuk di mana anak kambing saya tepat di depan saya coba lain tadi warah bangkar warah ya anak-anakan teh bakar warah si pagek mah bubulawan Semar nama punting es bembem sidak kembari balik ayana wah da mah nyambung jeung si eta mah wah ti beurang keneh oge kajang Semar bisul punduk si lain teh disakolakeun tapi si lain teh kalaka pasea jeung guru sia da guruna belet coba ka guru nyebut belet pot ari hiji jeung hiji sabaraha cek guru teh ejek abdi teh leuh budak 11 geus ka mana karang da cepot ari Danau Toba di mana cek pak guru teh duh ka abdi mah teh terang teh can kali ditu acan cer kitu ayana di pasantren keun sia ku aing maneh teh ngan lauk batur beak sabalong sia ari dahar ulah jeung deungeuna kitu kapaksa abdi pulang paling batur mah meuri puasa jang dengekeun jang dengekeun tatolan Buka iket teh gerata.
doraka tiru jadi kolot kaluhur moal sirungan kahanap moal akaran moal jamuga ari kolot basana jan jiga tunggul kaduluk jiga tatang karera oge jang perlu dihormat perlu dihargaan perlu tilawat karena jadi kolot coba itu loba barudak dihareup jang bisi jadi contoh sileung teh kudu mere contoh anu hade ka barudak kudu boga misi kudu boga tujuan sileung teh tinggali loba barudak dihareup apunten abdi Pak ari geus digeleneng ka karek eta mah ceurik bari api-api air mata buaya ulah kaleuwih sia teh wae moe ya gitu Kang Yamanya ulah mere contoh nu teh hade ka barudak sia moe Kang ngalelewenya aya Gusti nu maaguhi anak-anak kan ya padedeng ka Kang ngalelewenya sih ulah jeurik dong di cerikan najan bapak jika doma untuk hiji jika kuya lempang jika entok jagona hampura bapak hampura ayo nya ngadon kitunya pasuryananya ulah diturutan jelema barudak diharap deh lalampahan si cepot deh jang geus atuh tong leweh bae sabab nyieun maneh teh hese unggal penting emak digawe jeung bapa maneh ngajeng jehe ampun aya ya ulah kaleuwih cu nu maha kawasa teresepeun ka jelema nu kaleuwih apunten abdi Pak wah bahasa kali-kali di ieu mah eta nguji kana kasabaran bapak kade isi diturutan barudak ieu teh lingkungan pendidikan ari barudak teh liri barat kurdaon kertas bodas guru mauludin iyalah yauladu alal fitrah satiap anu dilahirkeun dina kayaan suci ieu barudak teh dididik keur digemlek supaya bener hirup lingkungan sekolah sing hati-hati sia kadek di HP biwirai ya Kang woi Jongjon bapak meng POC datung nguji dewek mang uji karena kasabaran bapak karunya geus kolot jangan nguji ulah kaleuwih nepi ka mana sabarna bapak cenah bapak teh sabarna teh 700 manea iya ya tuh wajar we dadawek mah teu ngadahar sakola atuh nyanya da gede atuh sekolah teu ngadahar impres cuma tinggali cara batur jadi sarjana jadi dokter Ames Dokter Anes oh dokter gelar sarjana laluhur sakolana dewek lamun make gelar mah pantes meureun dokter gigi cepot Ditnawati noglen cako konangan lekok samidin dari Sabang sampai Merauke panjang ngaran aing hubut ilaha illallah ya sehingga hiburannya yo sasinana yo sih mana tunul make sisi belah katuhu ada belah katuhu Mamah Lilis belah katuhu Mamah Lilis cing orang diajar jeung dewek sok mah diajar cenah diajar naon ya Kang diajar sora diajar naon cenah kudu dites nyem jeung dites sinen kudu dites kehamilan sieun reuneuh ku tukang goong deh heeh Mamah Lilis nah surah me padot pas coba bekir wae I am Salamin Bayu aku selalu ingat kepadamu Mah Lilis pada naon dan capot orang diajar sora jeung dewe jok sok sora naon ulah hayang meuli linggis cucurut barayeung hanapeun batu ulah hayang
aneng lilis cemerut mah letik-letik beki jatuh. Awal itunya ini Cok, teganya. cok, bales. Ulah hayang Lagi. meuli pispot. Pispot nama gini. Hadir sisina. Ulah hayang kasih cepot. Si cepot mah gini. Ngacai celik mah. Lagi ngacai celinya. Ieu teh ceuli teh keur dipendung pena tenaga listrik blegok. Lawan akang. Lamun kapas ceuli aing dilaan mah teu banjir Jakarta teh. Heeh, ngaheureyan teh sinen teh kieu ieu. Ngaheureyan sinen teh goreng cacapek deuleu. Abong bisa ngarah duitnya. Pajar maneh randa lis. Nah, akang aya nama. Kurang ajar sia kalau jadi rana hirup siling. Lamun kawin ka dewek moal teu reuncem ku didikan jeung atikan. Doh. Heeh. Cing diajar suara jeung aing lis. Siap. Siap akang. Cing. Diajar ci ieu si siniran. Siap. Turutan lis. Sok atuh akang. Hitam manis dodol Garut. Cok. Hitam manis dodol Garut. Ya sip. Nasi uduk pinang tongkol. Sok. Nasi uduk pinang tongkol. Eta si hiniran, eta cangkangna, ayeuna eusina. Ubar tiris nyobelut. Sok. Ubar tiris nyobelut. Sambil duduk pegang botol. Sok. Sambil duduk pegang botol. Iya, sip. Eta hiji di sasireun eta. Neng Wiwin akang. Teh Wiwin. Oh, si hitam manis. Diuji Win, siap. Siap. Siap diuji ku dewek ya. Aya roda ditanyakan, sok. Aya roda ditanyakan. Katingang ku pangpung jengkol, sok. Katingang ku pangpung jengkol. Aya rana gogoakan, sok. Aya randa gogoakan. Sieun hulu kareta api. Oi. Oh, da sieun kacaletot atuh aing. Oh, aduh ampun. Cing diajar Cianjuran ah. Cianjuran ah. Moal. Lis, diajar Cianjuran Lis. Siap akang. Mapai susukan juturun. Cok. Mapai susukan juturun. Cok. Nganggo ngagelik akang. Juturun. Cok. Map. Tinggal jut. Sakali deui akang hilap deui. Mapai susukan juturun. Cok. Mapai susukan juturun. Juturun. Cok. Juturun. Make gelik belegu getung. Akang gelikna atuh dah. Make gelik ulah lempeng we suara teh. Dengekeun. Juturun. Dah. Juturun. Dah lempeng we suara teh. Kudu ngalebok ini sok geura sok. Hiji deui.
hiji deui heh tak eta mah teh Wiwin dah siap Moal amang epot. hah Moal amang. sok teh Wiwin siap siap Kela pamang. keur ngopi nah karena barang hakan we si nente aduh ampun teh lilis lah nah karena barang hakan wae atuh teh lilis deh ya siap ke Wiwin mangke Ya, Pak. lilis deh duh ma abdi ampun sok Duh emak abdi ampun. iya sip tekiat sok Naon akang teu tekiat sok sok sakali deui akang hareup duh emak abdi ampun tekiat sok sakalikeun Duh emak abdi ampun tekian ngolomoh gentong sok manya akang ngomong gentong alim aduh ampun dulu sok Wiwin bisa tos ngopi na siap siap Win Susana mani di sumur ketemu ubur-ubur sok Susana mandi di sumur ketemu ubur-ubur iya sip gelikna ketemu ubur-ubur sok ketemu ubur-ubur iya sip lumayan ya lumayan sakitu mah lumayan siap setiap aya cangkang nah pasti aya eusina ya eusina ya Susana mandi di sumur ketemu ubur-ubur tak ya eusina ada apa di balik bujur sok sok ada apa di balik bujur aduh ampun jeleu ya sok kurang calukan orang calukan ieu nu lalajo nek nyawer moal ka dewek kitu siapa diajar sugane marare amplop moal ka dewek kitu tebenang di supadulan tebenang di bebenyokeun geranya Pak Buhroni geranya Pak Gosopian tebenang di bebenyokeun tebenang di hurangan sawah gandrung tebenang di bebenyokeun Kidalang Rahmat aya gitu sugan we mere amplop ka dewe kitu Ari lain ari sarbaraya mah tuh akang hoyong silaturahmi we panginten geranya Kidalang Rahmat samping hideung dina bilik kumaha nurekeunana mana Pak Rahmat oge teu acan akang mana Pak Rahmat teu acan kege hoyong silaturahmi